manusia bisa dijejekeun, bisa diarahkeun, tapi bangsa manusia zaman ayeuna nol besar ceuk paribasa. Leres. Ari dicanten marga lantaran kumaha? Bangsa manusia zaman baheula jeung zaman ayeuna mah bisa katempo dina kondisi alam. Ayeuna loba alam anu kagusur ku hawa nafsu manusia. Kajen teuing rusak batur asal beunghar dirina pribadi, asal sugema dirina pribadi kajen teuing rusak alamna, asal senang diri sendiri. Tadi dia geningan urang salaku siluman sok sanajan geus aya tugas di baheula nyaeta pikeun ngagoda bangsa manusia, tapi geningan ayeuna manusia geus teu perlu digoda. Ayeuna mah geus sidang manusia teh ka masjid tara. Batan ka masjid kalah ka cicing we di balong musuh. Salaki jeung pamajikan teu akur. Urang mah salaku bangsa jin cukup ku cicing, cukup ku tumpang kaki nempuh kalakuan manusia. Da ayeuna geuningan manusia mah teu digoda pikeun pasea ge kalaka ye geuningan pasea we. Kalakah digodana teh ku bangsa manusia. Pikeun ningkatkeun nafsu jelema kaum Adam ari baheula mah geuningan jin setan teh turun tangan, tapi ayeuna jin kudu cicing, setan mah teu kudu ingkah. Cukup kunaon ayeuna mah jelema-jelema kaum Adam kasebutna lalaki cukup kunumpo HP ayeuna mah geus loba awewe anu ngagoda. Awewe teh ayeuna mah geus eueuh ka era aurat teh geuningan aurat surat aret. Aurat teh kalaka urat aret. Eta ge urut deui. Make jeung ayeuna mah baheula mah era atuh bangsa awewe ge. Ayeuna mah demi duit dina media sosial urang cukup ku meunang kuota bisa nempuh awewe nu kumaha wae oge. Hayang nempuh nu gual geol teh gampang. Baheula mah atuh hayang nempuh awewe teh nempuh nu mandi di walungan. Eta ge susulumputan. Dah museuli berarti kungsi ngalaman tah. Tapi ayeuna bangsa manusia geus eueuh ka era. Awewe sangeunahna ngumbar-ngumbar aurat urat aret bari jeung urut. Tah di dieu geuningan urang bangsa siluman mah teu kudu naon-naon perluna cicing. Mata bisa kasebut ayeuna teh geus asupnya eta zaman akhir atawa akhir zaman. Manusia leungit imanna, manusia leungit takwana. Ayeuna anu bener di lain-lain, anu lain kalakah dibenerkeun. Da di dieu geuningan urang salaku bangsa siluman teh, urang tempo we tetap rengkak bangsa manusia. Ayeuna urang teh perlu ngagoda deui. Sabab naon? Ayeuna bangsa Adam naoge kaum Adam kasebut lalaki ayeuna gawena teh lain maraban anak jeung pamajikan kudu halal, tapi nyaeta ngahalalkeun sagala cara. Judi online dilegleng wae. Kajeun teuing ngajual HP nu pamajikan, ngajual tanah nu mitoha, mentingkeun naon? Mentingkeun judi. Kajeun ngagadekeun HP teh ngajual TV jeung kulkas demi naon? Demi hawa nafsuna meunang naon main judi. Da eta pan dionyoy diogo ku banar
balukana rek menang satuluyna mimiti dibere menang tapi kaituna rungka di siti ayeuna mah menang duit saeutik oge geuningan diputerkeun teh kalakah kana judi lain diinvestasikan mah pan aya Bank Indonesia pun orang mah tabungkeun yang masa depan anak masa depan keturunan tapi ayeuna mah kalakah anger we kitu ngadepo jeung ngadepo sapopoe gawena kan kitu we ngadaguan dibentar si Zeus kalakah hararayang dibentar teh ari zaman baheula mah geuningan keur ngaramet oge we datangna guludug teh geubat ngampi ari ayeuna mah kalakah nungguan dibentar bari jeung nyuci kopi ari geus meunang ngawede majarkeun teh rezeki anak soleh buku ning paneta teh carana anu salah lamun urang carana anu salah dianggapna cara anu soleh kadituna urang teh bakal asup neraka jeung deui lamun geus asup neraka urang teh bakal jadi suluh tina salah jadi suluh tadi dia urang teh perlu buka mata perlu urang teh introspeksi diri sok sanajan bangsa manusia bisa kasebut nyaeta bangsa atawa makhluk anu disampurnakeun budi, pamili, akal, rasa jeung pikiran anu tangtu tapi urusan keimanan mah moal ngeulebihan ayu maja kuning di ditu itu urang kuningan sumuhun kumaha eta apel lah ke bangsa manusia abdi mah apel teh lamun malam minggu teh ngabantu martabak yang saha eta martabak kagopi itu haeun kaleresan harita kabogo abdi teh janten pegawai pabrik ongkoh eta teh di Senin nepi ka Sabtu teh antar jemput turun isuk-isuk teh tos cinuk abdi teh jiga ojek nggak jemput kabogoh abdi itu diantarkeun teh ka pabrik geus mangsana sareupna abdi magrib eta teh dijemput ku abdi diantarkeun ka imahna abdi mah kajeun teuing rungka diri sorangan ngajual HP yang lain jangan goput kabogoh ari maneh atuh ari lalaki mah da gede gengsi atuh alim lalaki mah katempo keur sangsara keur balangsa kajeun teuing kasmun ceuk paribasana kadudungan asal naon asal bagja eta kabogoh tah eta tapi ayeuna kumaha ayeuna mah kadudung we nu aya ari geus jadi mantan mah geuningan kitu amiso teh keur bobogohan ari geus datang jadi mantan maka kapait nu aya rumuhun tah kitu mata ayeuna mah ku zaman ayeuna PDKT-an deukeut jeung awewe teh kudu dibatasi nya batan beak duit memening investasi leres pisan saur Gusti gitu sumuhun apa aya laguna bing baik Bang Yo kita ke Bang Bingung yo kita nabung Kang Bingung hey jangan dihitung tahu-tahu tiap tahun dapat untung tah eta genahan dengan tuning sengaja itu tidak ditincakeun gitu sumuhun da apa gitu nu nyaronkeun ngahuap gitu sumuhun keur chattingan keur live TikTok sumuhun tah kitu Gusti da abdi oge mineng gitu ulin ka lembur manusia adalah itu teh musuh abdi mah kan jadi tukang musuh mah moal maju-maju cek saha panoba anu sukses nya sukses mah ngan moal aya nu maju
Ye kabayang ku si Pati. Ayeuna keur useup tuluy maju atuh digeblus beunang. Ay suatu maju teh sukses. Cuma maju teh lamun maju diukna gitu. Digeblus pastina. Sumuhun. Leres kusi. Tah di dieu meureunnan jisim abdi nyangakeun sadaya-daya. Pilihna aya kapentingan agung sareng alitna mangga ngantos siang kalayan wengina. Syukur bagja kambayangan asup nagara anu baldatun thayyibatun walaupun gobur. Ceuk urang manusia mah kitu. Negara urang geus kaasup negara maju, negara berat beunghar, sugih muki, bro di juru, bro di panto, ngalayah di tengah imah puncir leuit loba duit tapi naon kula teh mineng gaul jeung dukun anu lepus. Mineng ngobrolnya eta jeung pandita anu kaasah didikan jasmani jeung rohanina. Mineng eta teh nyarita ka kula yen ieu nagara bakal meunang hiji musibah anu gede. Kabeungharan bakal sirna. Sakabeh anu dianggem ku ieu nagara bakal laas eueuh paedahna. Lah ada prakawis naon teh? Dah di dieu kula nanyakeun teh. Ari urusan naha-nahana mah eta dukun teh teu kendal. Teuing kurang duit teuing kumaha. Tapi barang disadak ku kula geningan ieu nagara teh bakal aya bancang pakewu, bakal aya karaman, bakal aya musibah, bakal aya bakteri anu gede anu asup ka ieu nagara. Perekonomian teu jalan. Ekonomi apung-apungan, rahayat teu mais teu meuleuh bakal kababawa. Ulah nanyakeun kira-kira jalan kaluarna lamun aya masalah model kitu naon ceung teh. Naon Gusti saurna? Eta dukun nyarita lamun hayang ieu nagara aman tentrem gemah ripah loh cinawi murah sanang murah pangan keamanan terjamin urang teh nya eta kudu ngubur hiji uteuh. Uteuh otak kusi otak naon moal gitu otak sapi mah atawa otak otak marmut. Tilas kurban seueur kene jisim abdi sumuhun di kulkas lain uteuk sasatoan tapi anu dipenta teh nya eta uteuk jelema. Uteuk jelema kudu diala berarti nya kudu diala anu teh. Ayeuna jelema lamun eueuh uteukan moal hirup. Tah di dieu patakna sarua jeung kudu aya wadal, kudu aya tumbal di ieu nagara. Wah, wadal teh ku uteuh. Dikumpulna di alun-alun nagara. Wah. Sahak jelema. Pilih bade tukang bohong kusi. Tukang bohong mah nyalse. Lumayan aya uteugna ge tara dipake da. Uteuh kitu. Sumuhun atawa anu nyimbal. Nya. Sumuhun atawa anu
Bilih Gusti Palay anu rada montok-montok aya catri gigireun dalang. Sumuhun persis we gorila gitu awakna. Sumuhun ada napi apalai awewe sinen aya. Sumuhun urang gentos uteukna ku belung atuh. Sumuhun aya oge manusia setengah siluman soang. Nya ngan eta mah newangna hariwang bisi ngalodok gitu. Sumuhun karena samna teh kan kudu dibere seprit gitu. Sumuhun minuman gitu. Lain eta. Jauh lagi. Anu kapenta ceuk katerangan ieu dukun teh. Uteuk jelema ari jelema teh hiji kolot anu pang kolot nak saalam dunia. Moal kitu anu ngarebab katalahna pan si olot eta teh. Maksana anu kapungut teh saha Gusti. Anu kapenta teh urang kampung bau lisung. Jelema sangsara balaga dideu lieu eueuh ragap teu aya. Orang miskin Gusti saha kinten-kintenna ngaranna teh nyaeta Ki Lurah Semar Kuda Pawana. Semar ngaranna Semar. Sahana semur jengkolnya Gusti eta teh. Kapi adi juga nama. Ya. Eta teh jelema lain hareun yo ya teh. Dari dia geningan eta jelema teh nyaeta urang Tumaritis. Kareka banda sakon ku nagara Amartapura. Nyaho maneh Amarta kirang terang. Abdi mah terang Gusti. Naon eta negara Amarta? Sumuhun negara bangsa manusia anu dipimpin teh ku para Pandawa. Saha Pandawa teh? Pandawa teh anak 5 lalaki sadayana. Pandawa disebutna Pandawa teh. Lain boyband. Lain pemain calung. Lain. Pandawa anak 5 lalaki sadayana. Lamun 5 anak awewe disebut naon? Eta teh Pandawi lamun awewe. Lamun 5 anak banci atau bencong. Tah eta mah panakol. Jeung padeungeul gitu. Sumuhun panakol garansi. Nuhun garansi kan kudu meuli deui. Nah setengah harga. Tah eta ari Pandawa teh saha wae? Pandawa teh aya 5. Aya geuningan laguna teh. Abdi teh gaduh buaya.